Tahun kurangnya nya tuh sih kita lagi jodoh. Sabari ji atuh mawa hayamna. Lain mah hayang aing ditekeun jabatan. Alhamdulillah ya Allah. Nyi, kadira nyi. Kumaha di ditu Bapak cager? Alhamdulillah damang. Oh, syukur ari cager rumahnya. Ari si Acai aya eueuh. Itu ning aya tuh. Heuy. Woi, Kenapa nih? Ya kalian tengah dekul kalau luman bukannya lah. Aduh, aing Rasa ini nah. panggilin ah. Keduitan kemana? Kemana? Sugana tuh. Aing bobo pikiran mah euy. Pikiran kasih no. Aing kosong eueuh deui tuh hayu we. Soalna mah aing geus pisan kasih no teh. Wah, lain puguk bapana galak aing. Masalah aing soal bapak. Kamari ge aing wet kabur lompat di badi tah mencet kan kamari oge. Aing mah teu masalah soal bapak nama aing. Penting mah cuma antar aing ya. Terus soal konsumsi urut mah aman lah. Arek Aing mana? ya heueuh atuh mah nya. Teu gentle teh ka imah nama aing. Nyata aing sok heueuh hajinan. Galak aing jeung suku mencetan aing di teh. Kasieun nyata sieun nyata teu ku haji kitu patut sih. Duh. Lila si kakak jadi hansip na teh. Terus sabaraha tahun ieu nutur-nuturna ka urang. Wah, ieu mah di pilah-pilah jabatanana ah. Sing nungguan pos ge mah. Oke, mending sing nungguan pos gitu. Bener sing nungguan pos ah. Pindahkeun jabatanana ge mah. Kasih kakak. Aya cara nama maneh kudu bisa ngolo haji, cara nama eueuh deui maneh teh kudu bisa ngolo haji teh. Kumaha carana teh? Kudu apa karesepna maneh teh? Naon atuh bacaan aing aya karesepna naon? Heula atuh ke heula. Sapal aing haji mah heueuh karesep teh ngan jengkol. Nah sanggup maneh ngan jengkol? Sanggup siap jeung aing ngan jengkol. Siap, awat ini mah. Apa? Laki itu teh. Aing curiga itu buat dijulukeun kasih namun itu teh. Sia itu lelaki itu. Aing ngomong hari bang. Teu banget aing kasih mana kieu. Ya, mah tuh dicanem pula laki Kasih nu main beunta atuh tingali. Adeganana beungeutna. Aing mau alik keneh siap giru tuturkeun aing teh loba. Ayo sia teh. Ieu Kotara rese. lain bisa pakieu aing teh. Nyi. Yo aya ayo. Kumaha Pak? Ieu aya aai. Oh, Nyi, pasian kopi. bade cai bade kopi. Cai nih. Mohon. Kayak. Udah aing mah sareng kurang gitu euy. Naon? Ya coba dikeun deui aing sareng kurang euy. Naon sia nu kurangna tuh? Naon kurangna? Nya tuh sih kita lagi jodoh. Jeung ceurik sia mangerakeun. Aing Pak RT kemana yuk? Iya, tadi ieu bogo. Hansip, angkat. Ya perlu ya mau geuleun. Naon yuk Pak RT menira ruas yuk? Iya. Tanpa hansip teh
Nasebel digawe teh. Iya. Nonton teh geus sakitar aya 10 tahunan. nya aya 10 tahun Iya, tak ku Pak RT teh bade ditaekeun jabatan. anu leres Pak RT bade ditaekeun jabatan. Ditaekeun. Alhamdulillah ya Allah. Kunaon ieu? Mohon gitu. Kunaon itu Hansip bade dicerekan ku RT ke cerik itu. Lah nya itu mah cerik. Naon ya teh? Teh naon yuk. Teu aya nanaon dak. Alah pira aku ngerakeun pisan ieu maling hayam atuh. Lain maling ayam, ditaekeun jabatana Pake dengekeun. menjaga pos. Sabari ji atuh mawa hayamna. Lain mawa hayam aing ditaekeun jabatan. Keun uang gentian atuh. Jabatan, naik jabatan. Oh, naik jabatan. Ngomong atuh ti tadi RT teh. Tadi geus ngomong. Kita tadi. Oh, maling hayam RT mah tuh. Daekan. Ai, eureun heula. Ai. Mohon Pak Ji, enggak. Nyi, kadieu Nyi. Kumaha Pak? Ieu tingali sih. Ai tuh wanita kan gitu. Tingali nai. Oh, muhun ya. Daikan. Nyi itu teh bapana teh babaturan bapak keur di Rio. Oh. Bapak bade eut? Dah teh manis Nyi. Siap. Naonnya si Bapak teh jalan nyarios gitu. Aya wae si Bapak mah. Dia pancip, ayeuna mah nyagakeun jabatan, engke urus kosan di ditu nya. Iya, Sok sing lancar. siap. Abi ayeuna bade ngabujeng ka nu sanes. Mangga. Nagihan lah ka dieu. Siap. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hebat maneh naik jabatan euy. Wah, isukan mah kudu ngaliwet yang naik jabatan kieu mah di pos teh. Ayo, siap. Ngaliwetnya. Isukan. Heeh. Namanya si Nong teh itu teh lagi jaga punya lelaki itu gue yang tegas lope cek si Nong teh. Nah Ariman ini ku aing oge lah tulungan wat bantuan gitu we mah gampang ke mah ini ku mau urang saha itu teh lelaki tehnya. Mau atuh teh apal puguanan aing ge itu teh ting saha lalaki teh.